BS, BSM, hatur nuhun. Terus ngarencangan arurang doannya, hatur nuhun. Terus nyarangan arurang doan dugikeun ka sateubi ieu. Hatur nuhun pisannya. Aduh ya kasanu. Mangga asanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang wengi sadayana awalnya ayeuna panginten abdi sareng teh meme bade ngadugikeun klarifikasi atanapi informasi perkawis pertanyaan nu diwaler anu teu kawaler nu atacan kawaler boh tina komenan DM-an oge sapaman anu karum abdi boh karum teh memeng anu satacana abdi nyuhunkeun dihapunteun anu sageung-ageungna nyuhunkeun dihapunteun anu sageung-ageungna boh teh abdi oge ti teh memeng nyuhunkeun dihapunteun anu sageung-ageungna bilih saparantosna abdi ngadugikeun ieu klarifikasi seueur anu kecewa panginten atanapi kumanya teh pinten kecewa atanapi nya dengan adanya keputusan ini itulah yang namun satacana bismillah munya ayeuna bismillah. Bismillah. Astagfirullah. Abdi sareng asanun tos teu aya hubungan deui. Ya. Kita sama-sama memperbaiki diri sampai Allah mempertemukan kita di titik terbaik. Panginten pamijodoh. Janten hatur nuhun terus ngarencangan abdi sareng asanun supportna katampi pisan. Masya Allah hatur nuhun pisannya hapunten pami seueur bikin kecewa pangintennya hapunten pisan. Aduh semuanya bingung. Itu dibicarakan secara baik-baik jadi kieu barudak ngarugikan bahwa bisa sareng teh memeng tos liren secara baik-baik alhamdulillah mudah keputusan ieu tos sami-sami dicarioskeun kuduan antawis abdi sareng teh memeng khususna diri abdi rumaos seueur kakirangana seueur panginten abdi naon gitulah sakoan komunikasi dan lain sebagainya abdi ngarumaos pisan kayak uninga kumaha kapayuna mah panginten utamina sok sanaos pondok jodoh tetapi ulah nepikeun ka pondok babadayaan mugia urang sadayana panjang babadayaan ulah sampai si dieu abdi nyarios ka teh memeng bilih butuh naon-naon sok nyarios ka abdi atanapi anu kudah ku abdi dibantos insyaallah ku abdi bakal dibantos. Intina mah abdi masih sae sareng teh memeng komunikasi begitupun keluarga teh memeng sareng abdi ieu keputusan kita berdua panginten ti abdi oge sareng teh memeng pasti makan di pami jodoh mah meureun maka mana gitunya ya mudah-mudahan teh memeng sing ngaranna teh sing sehat panjang umur kalayan mudah-mudahan cita-citana sing dikabul ku Allah Ta'ala oge mudah-mudahan cingking anu leuwih tibatan abdi rumaos jalma bodoh jalma anu
iya itu atur nuhun kasadayana supportna ngahaturkeun ribu nuhun anu saageng-agengna ngahaturkeun ribu nuhun kasadayana viewers BS oge BSM doana salami ieu Kang Abdi oge sareng Teh Meme mugia kebaikan kalian mugia doa kalian kebaikan kalian doa anu sarare kebalik ka kalian oge. Doa anu sami sawang sunnah sanut hatur nuhun tos ngarencangan abdi saat di ieu hatur nuhun atas masihan pembelajaran hidup terbaik hatur nuhun pisan. Sami Punten mudah-mudahan kelepatan abinya BS BSM bubar apunten ya. tapi insyaallah kita baik-baik tidak ada apa-apa guys karena emang keputusan we banyak temanya. Alhamdulillah teh aya naon-naon buat ti PT Meme buat ti Abi alhamdulillah teh aya naon namun terus jantan keputusan panginten di kedua pihak ya mudah-mudahan hari namina jodoh dan lain sebagainya nama da tain uninga ani Allah anu maha kawasa ani Allah anu ngatur relak Saya sakitu pangintennya apunten ya. Bewara anu tidak begitu penting pangintennya. cuman kan karunya Wangi-wangi kieu. cuman kan karunya oge kata Meme gitu ka Abdi seueur sepaman atau napi kumaha kan janten kumaha oge kata Meme janten bebas ka Abdi janten bebas gitu ai ieu mah bilihna pan aya naon-naon gitu. Jantan aya nama teu nyangkut pautkeun deui nya pami aya naon-naon teu nyangkut pautkeun deui abdi sami asanud oge teu nyangkut pautkeun deui ka asanudna kitu nya. Ya, semangat teh main Kah? ya tetap semangat terus semangat teh Meme mulia sing mungkin anu leuwih tibatan Abdi Amin 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 ya Allah amin. di rumah Sama asanud pamugi azanud kenging istri anu langkung masya Allah ti abdi anu laras-laras cinta karena kakirangan asanud anu laras-laras nampi kakirangan asanud anu ninggal asanud ne sanes karena asanud saha karena asanud gaduh naon tapi laras-laras cinta karena jiwana asanud dirina asanud ya. ya Mugi anu tiasa nyarangan dubikeun ka akhir hayat atur nuhun pisannya atos wae panginten sakieu we asanud oh tos deh we nya. sakit itu cakap pengennya